Sorojo ngaleceh ketemu. Prabu Kanakamurga. Raja Nagara Jamudwepa. Iwari rek nemongkeun sihungna ka nagara Amarta. Walah, leres. Nah, ari baheula-baheula. Biasa-biasa sok dionang teteh. Dionang pangheulana. Ari ayeuna di hari. Tapi ayeuna nepi ka beresna hajat samlat Dihare-harekeun. dihare-harekeun. Daya pengakuan pisan. Bawa pengakuan awas ya. Tingali hancur poe Amarta. Sedangkan ulah tiap bala tamtama. Kula. Laksana bantangan, taban pangalusna, sanajan dikantun sayang rambut tuh kagemplok saliwat mah juga ayu ting. Hello everybody. Hello. Ngenalkeun nami abdi. Saha? Luna Maya. Apa? Paingan gelis. Luna gelisnya. Cantik sekali dong. Iya. Rambut Luna bagus ya. Bagus komplok. Iya. Apaan ieu mah sering dikrimba. Ada naik dulu tak upami nu ieu diletak juri. Paingan botak aduh. Okay, everybody. I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan, okay? Please. Okay, please. Please. Bangerat anu barerang namina sukanana Aya Pak Haji Sidi. Aya. Jaga teh semah pangabar teh Gusti. Diterima. Calokan dulu. Oke, Bos. Mang sakit reukna. My brother everybody. Come here. Oh, kami. Let's go. Let's go. Come on. Ke sini. Kemari. Ayo. Ke sini. Tadi aja kalau Ngartieun beuneunan. Apal. Ana saing Inggrisan. Apa kartieun ku babaturan ge atuh. Laksaga palintangan bebalang bangga alus. Nyangakeun semah pangabakteus Gusti. Diterima. Lan Diterima. maksudnya Diterima. Geus kari diuk diterima. naon cenah? Noel. Diterima belegu. Geus kari diuk. Ulan Diterima. ari batur nanya teh heug jawab. Sakitu Pan dijawab. aing ge ngajawab ceuk dunungan teh diterima. Diterima nya Mas. Cek dunungan teh diterima. Cek dunungan teh diterima. Alaka ungut-ungutan. Naon cenah? Diterima belum.
aing Atuh ada jalan kitu atuh ulah dilayanan teuing. Tuh cile di hareupan aing nu teu heula. Atuh lah hampura. Di tukang diukna. Tukang. Perlu diajar disiplin ya. Naon? Umat ulah Di tukang diukna. Umat ulah dibere ditanya. Naon? Di tukang diukna. Ditu astagfirullahaladzim. Hei. Sia teh ka aing teh naon Noel ari ngomong henteu. Kalau sakitu mah baradagan. Itu teh ngomong cenah aing. Di tukang diukna belego. Mung aing merek di tukang diukna percaya teh. Pantin tadi kayak gitu jadi kurang. Daing teh pamidangan. Mending nyampai. Cele nyampai. Emang nasi teh papatong cele dina. Ih. Itu disiplin. Awas lain ka kolot. Ayang dorakan. Bina-bina teuing teh. Ai. Belegu. Kabina-bina teuing teh. Ai. Tapi ka kitu-kitu na geus aji. Nah, siapa cangkeng? Alah, jujur sih teh. Jalan bete neungeul. Ih. Aduh. Naon? Meni hampang leungeun. Naon saneuleu? Naon. Kurang ajar si awak disantet siapa aing. Kabina-bina teh. Gini aya Gusti. Sudah teh kapiting. Coba. Denungan disangka kapiting. Denungan disangka kapiting. Hai. Denungan disangka kapiting. Hai. Hari-hari we teh. Ih, Allahu Akbar. Naon? Denungan disangka kapiting. Kututut. Anjing tutut teh. Nah, tadi. Kawas nu kasurupan nih saleumpang teh. Nu kawas nu kasurupan. Kawas nu kasurupan juri kowe. Buka atuh topina belegu. Buka. Jadi kitu sia teh budak Bandung da teu kadeureu. Mun urang membukakeun. Buka. Simun bersih mah pira muka. Tuh, aya dibukakeun mengagebrau. Sagala. Woi. Wah. Wajah mata hidung palingan. Dinupoe sama mata hidung. Memberi hormat ke Siti Hawa. Beri hormat ka roti bakar jeung. Naon saudara? Aduh, jo. Si Jurik mendingan jelek dulu aing. Pokok daeng teh peresmian. Murukan gunting pita. Naon teh? Hah? Macam mana pula lah kau. Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirawa. Urang Sumatera. Ye mana ngomong teh kitu bebeledangan. Mending ngembang eungapkeun. Urang mana? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Lahir Majalengka. Geus lila aya di Sunda.
Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Nama apa lu? Aduh. Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Da urang mati. Eta mah nila aji ka di situ teh. Lila. Oh, can apaleun bahasa Sunda meureunnya. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abdi ada di Sunda Pak. Curi teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saya tahu Pak. Ngaran maneh? Nama awak. Ucok Humarurung. Oh. Si Ucok Humarurung. Ai di dieu jeung saha sama adi awak. Ade awak. Saha Butet Humaregung. Ieu Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas diri seluruhnya. Keluarga tampak penyakitan. Hari bapak maneh? Bapak awak. Sigarantang. Sigarantang. Hari Inung? Ya siga termos. Hari Aki? Siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu ya jelema. Bisa bahasa Sunda, sakedik. Oh, sakedik lumayan. Sakedik. Ya itu sakedik. Tapi meskipun siabang ini dari Medan, siabang ini dari Batak, tapi siabang karena kesenian Sunda, siabang itu resep jeung dede. Resep jeung dede gitu tuh munrang mah. Resep jeung dede. Resep. Resep. Nah itu resep. Resep aja gini resep. Resep dokter. Jeung dede. Naon tah? Dede dodo. Nah itu dede. Resep jeung dede. Namanya bisa lagu Sunda. Ya bisa lagu naon. Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Mana bisa lagu Bubuy Bulan. Ti orok berem si akan bisa lagu orok berem bisa lagu Bubuy Bulan. Oh, tina radio. Di orok bisa, ya bisa. Bisa. Ya bisa kata lagu Bubuy Bulan. Oke, Bubuy Bulan. Oke. Bubuy Bulan teh kumaha sih? Kok bisa? Ongko becus ya teh. Da itu mah keur orok. Dan ngecebrog mah poho deui. Keur orok urang bisa di sana. Cek, kuning. Sok bere jembatan. Boboy bulan tadi ngikeun. Boboy bulan sangrai bentang. Eta panon poe di saate. Itu lagu Bubuy Bulan itu nyerep kena hati. Oh, nyerep aja geli nyerep. Nyerep dulu. Bisa, oke, Bubuy Bulan. Oke. Cing. Barang mitina kumaha? Bobo, sudah. Tadi di bejaan. Bubuy Bulan. Halus, rasa kurang banget. Bubuy Bulan di sangra si bentang lah, bah. Panon poe anjing panon sia. Geus geus lagu Bubuy Bulan goblok cuma. Rusak lagu cuma. Udah dewe ke jelema atuh ai jelema teh apaan tungkun tempat kaluputan tengah tempat kalepatan semenit ganti sajam robah yang diisuk lajen tara kapake sore eta jimatna jelema. Nah, itu. Bener. Nah robah. Nah ngomong na robah. Hei. Cik ngomong deui. Ah, macam mana pula lah kau? Oh, salah denge mun Salah denge. Dengekeun heula batur ngomong. Naon? Ning eta bisa ngomong kitu sia teh. Nah, naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ayo heuh. Da lain ti Batak aing mah ti mana? Ti Cilimus. Di denge teuing atuh manehna. Nirahangan 3. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Wah, kadulur-dulur ya. Kadulur-dulur anu parantos cunuk. Baraya anu parantos datang pamili.
anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna. Doh, bagea dulur-dulur. Sabab ieu geus nyangkut kana harga diri bangsa urang bangsa. Denawa nyata ti nagara Jamu Manglit. Wah, eta urang Amarta geus ngapenteng gara-gara urang. Biasana Amarta dina hajat samrak. Amarta pangheulana ngonang ka urang tapi ayeuna nepi ka beresna hajat onangan. Eta aya SMS teh aya. Eueuh. Suka dina Facebook. Eueuh. Nah, hina lamun kitu mah. Wah, Urang teh mongkeun saha negara urang teh. wawanen teh. Urang tingalikeun yen di satatar madya desa. Raja-raja kudu tunuk talukai ka negara urang nyata anu dipimpin ku Prabu Kanaka-Murga. Wah, ieu. Hah? Sae mangga dengeuna asa disogano. Bener. Ngahina harga diri bangsa kaula, bangsa negara urang geus dina lecek negara Amarta. Matak ayeuna bebeakan aing pikeun nemongkeun yen di satatar madya desa teh aya negara Jamu Manglit anu panggagah-gagahna. Beres. Ayo siapkeun sigep tamsir pada ginimitan rasa panah lebong. Bikin ngagempur Amarta. Sae mangga hidup Jamu Manglit. Hidup. Ini saleh. Duh. Ulah sungkan bibilasan. Sae mangga topati jiwa raga henyawa di palar kemerdekaan jeung harga diri bangsa. Sae mangga ini sadaya. Mangga. Mun urang mah init atuh dunungan bade. Melendangkeun sira. Dunungan bade angkat teh mun init boleh. Naon? Mun urang mah nyingtap. Diteke mah. Mari dibere jajan heula. Tapi ayo ini celana. Duh. Panalut kemat-kematnya tang penak. Doh, iya ge. Aletan ti nagara Jamu duwe pangajugjug nagara Amarta. Kacarios di nagara Amarta. Gojrun salalemur ear saja jagat. Wireh dawala maksak bade mancal ka sawarga. Doh. Dugi ka Raja Amarta Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima lan Gatotkaca pikeun mermanakeun hal leres atanapi henteu dawala bade miang kasawarga. Sidawala kaya wong gendeng. Urukan sawarga teh apotek. Senadia Sidawala pawongan, senadia Sidawala geus deukeut jeung aing. Beres. Tapi lamun Sidawala geugeuh beuteung karek init ka sawarga maniloka. Teu beulang teh carek. Tahan wae sia. Duh. Maka pihak Kangjeng Rama. Deuk. Sae. Jeung ingat sia tot. Walah, sing emut kula. Sanajan Sidawala geus deukeut jeung urang. Sanajan Sidawala Mesti pikanya. geus kaasup pamilik. Mesti pikanya. Tapi lamun Sidawala geugeuh beuteung irit ka sawarga tewak ku sia. Sae mah. Doh, iya iki. Barang Arya Bima sareng Gatotkaca Lajeng nganek satengahing marga. iya iki. Astra Jingga lan Dawala
kalarasan pisan ningali teh kaangangan Arya Bima anu jalukjuk bingah sakalangkung ieu dawalalan asajingan doh kabeneran pisan naon euy pernah tingali Juragan Bima ulah pernah di perjalanan tuh ya bener itu kudu jauh ini teh itu teh ulah teu kudu ka karaton beureun kabeneran ieu panggih di dieu bobok mengigorong ya beres ya ulah lamun nyarek Juragan Bima kaingkeun ku aing eta teh bener eta ka teh teh nyogo sia hayu atuh sok sia teh heula aing rek ngising heula aya kasieun mah teh mah kan wah saha teh sa akan anu gegeroan saha teh sok abdi gitu bu kalarasan Kanjeng Rama naon tot meninggalkeun dawala sareng astajinga ka dieu si dawala timbal mula-mula sabaroko bola kan dia bola kabeneran disauran tuh kedunungan saya sarana semaka pihatur agan tarima dawala abdi aya beja sia bener ka sawarga lan aya beja bener sia ka sawarga saur saha kan Martos di mana bari nagean aing mangi beja sia ka sawarga menang beja dawala anjeun ka sawarga aduh kalarasan pisan agan nyata abdi teh bade ka itu bade wawartos bade nyungkeun widi di sim abdi teh bade ka sawarga bener sia laras sia alah moal teu asa remek mah pipi teh naon ieu agan teh goblok sia boro-boro ka dieu disaur ku Juragan Bima rek naon rek mere duit rek mere rek bekalan rek mere ongkos nuhun agan sia teu acana ge mana duit naon goblok alah naon agan bener sia di sia ka sawarga aduh agan rek umroh nyangakeun akan ku abdi gade care abdi mah teu ngiringan upami bade nyiksa masih dawala we ulah nyiksa abdi sejori aya kasieun mah aing ngomong juga heueuh dicare ku sia barantos dicare ku abdi oge dicare ku manehot agan dicare ku abdi dengan keukeuh abdi ka dieu teh bade nyarek sugane ku akan mah tiasa dah lepok goblok tong dicacanak agan abdi mah aya kasieun ieu pangacut teh eta pangacut teh kitu lain pangacut goblok dengekeun ku sia Juragan Bima sia pejet sia wah aya kasieun mah omayok memeh dipaco ieu ni hayam kabiri teh bener sareng sawarga agan bengah sakalangkung agan upami parantos uninga yen jisim abdi bade mios ka sawarga mah jisim abdi teu capek aduh da salaresna mah jisim abdi teh ka Pak RT parantos ka Pak RW palurah Pak Camat nya rarasa ayeuna jisim abdi bade wawartos ka agan rarasa wireh jisim abdi teh bade mios ka sawarga Maniloka wah doh itu di polon ade sia apa kalabora teuing apa naon agan
asup ka sawarga Maniloka teh lain sarua jeung asup ka Pacilingan. Ulah disarwakeun asup ka sawarga, disarwakeun jeung asup ka tempat anu liar. Hah? Ka tempat hiburan, burukan teh. Teu sagawaya init ka sawarga. Ayeuna sia init ka sawarga Maniloka tanpa bemakrama. Jeung bari sia teh warga negara Amarta pangih ku dewa. Moal kasahan nyarekan, moal kasahan nyalakeun, dewa pasti nyalakeun aing. Wah, sabab sia warga negara aing. Nah, agan, da abdi mah moal nyanyalak agan, moal ngalibatkeun pangagan. Moal ngalibatkeun agan, ampun para ulun teh mah pribadi ye si abdi. Hoyong mios ka sawarga. Rek naon sia? Abdi ge dicarek agan. Ngan tengah kuku, Murugul jalan. murugul, abdi ge dicarek agan. Ongkos ya terek bantuan, sieun goblok. Ai hoak dika nu heueuh cenah mah. Hoakna mah kitu bener. Bodaukeun sia. Moal tiasa agan. Rek naon sia ka sawarga? Wing. Ya, jesi abdi mah ya peryogi we, jesi abdi mah hoyong penak. Sareng raja dewa nyaeta anu namina Otipati Jagatnata Raja Triloka. Edan sia. Yang dipoto di kabar. Hayang pangi jeung Otipati Jagatnata Raja Triloka. Sumuhun. Edan sia. Kawalat sia. Nah, maka jeung kawalat. Nah, make kawalan. Nah, maka jeung kawalat apan Otipati teh pamimpinna para dewa. Ari dewa teh dipilihna ku masyarakat dunya. Ayeuna abdi hoyong tepang, nah maka disebut kawalat. Teu sagawaya sapangi jeung Otipati. Sumuhun abdi mah para hoyong tepang. Amun sia teu berang dicarek di Bandung Harti sia geus ngalawan ka aing. Bandung Harti sia yang dibinasa ku aing. Nah, agan teu mangga ngabinasa abdi. Sabab sia bakal ngalunturkeun di bawah jeung kombara negara Amarta. Hah? Ulah sia. Bade agan Ulah. cing setengah gugu atuh. Bener-bener teuing saya teh aing geus wakna mah. Sing ngagugu Bener-bener teuing saya teh. bisa dialungkeun. Bade we agan abdi mah. Urang ajahan. Cek aing oge. Wah, aduh, aing kudu kumaha. Agan ampun agan. Moal teu Dialung dialungkeun. abdi tong dicacana kau kan abdi mah. Aduh. Dicacana abdi mah agan abdi mah cengi. Geus jauh tuh akang ngurukan teh. Naik di jalaksana tuh. Itu dianggap aing. Ulah. Batakeun ulah. Buat tebuk. Oh, adi aing mah teh disiksa heuh. Sakali deui aing rek ngajak ka sia. Agan Dek bodo atau moal? moal tiasa agan Dek bodo? moal Tuh dipun buntang, dipun banting sewek. Siap. Woi. Bodar. teu acan agan Aduh. Edan siawala. Meni kuat leuwih ti si Ramo. Dek banting dening gelang cantra kirara ditengekeun kana gunung Rogog kana sagara saat gelang cantra kirara Duh. what yep Moal teu bocos. bodar teu acan edan Leuwih ti si Jen. kumaha agan tot Tot bebeja tuh. tot Bebeja kan. bagian sia Akang. anjir dola Gusti goblok ilmu di mana sih ya anjir
Juragan Bima. Jagoan lah. Naon mendingan asri aing. Naon gang siapa di tenggelan teh naon? Eta mah bebeja ka anakna. Kumaha cenah? Tot. Ka anakna teh teh nyaho. Ka anakna kita tulung teh. Minta tulung ka anakna, barokana meureun sia teh wanieun. Heeh. Yang dibantuan teh. Waduh. Kumaha cenah bieu teh Kang? Kumaha cenah Kang bieu teh? Kumaha nyebutna teh? Heh? Nyebutna kumaha? Bolot. Anak bolot. Aduh, agan. Ya, tong dicacana ka Bima. Alungkeun aden kayaknya. Nya, abdi mah teu teh kapangaruhan moal ini tiasa warga abdi mah bere ka pasar ungkur agan. Nya, mangga pamili citak bere citak mah ieu we agan ulah abdi. Nah, sumpah Kang. Si eta mah tuh. Rek medu gitu Kang. Doa lah. Abdi kulaan. Sakali derek ini tak moal. Cik, itu dah wala sia teh. Aing jangan sia cicing. Oh saya akan mangga. Moal tiasa agan. Namun sia bener-bener rek ini kasawarga maniloka berarti sia geus nang tangkai. Gatot kaca salulurat amtama negara. Disebutna ge Bapak Syukur. Di lega si jeung aing daguan ku sia. Tuh. Waduh, kumaha teh Kang? Diajak gelut gitu. Sia teh bener itu wani ka juragan Gatot Kaca. Tempo we ku aka. Saksian ku Akang. Tongton ku aya kitu pun adi teh. Halah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ti ayeuna we diheulakeun. Ti ayeuna we diheulakeun maneh da sabab yakin ngan lawan juragan Gatot Kaca mah teh euy. Lain teh nya dewek euy. Wayahna kayak mun di akhirat geuna buru-buru SMS ka aing. Mun mangge kesenangan di ditu. Butuh bibit. Leuleyan wala. Butuh bibinihan kitu. Leuleyan adi aing bakal modar. Ai teh. Aduh ai teh teu cehat. Ceurik mun kaget to. Maju agan. Mangga kan bade diserang atau menyerang? Serang aing. Mangga. Awas kan. Ulah gitu udah awas euy. Ulah. Hade cicing. Cicing ngagokan mah. Panuju Sia ruaseun. Adik. Woi. Woi. Iya. Woi. Woi. Iya. Arcep raja. Akang nepi ka hanteuna. Di kumaha ku sia tot? Pancabraja. Gimana? Modar sirabala urang. Geus semua usik deui jigana. Urang. Da wala. Sekali tahlilan we Kang. Bau nu kabeulem. Barokana kumaha Aji Pancamarga teh da wala. Pancabraja li Pancamarga atuh. Da wala. Tempes-empes da wala pae. Pondok umur mah raya. Modar sia. Teu acan agan. Woi, Eta gurih. Gurihnya teh mah. Anjir si da wala. Aya eta. Kieu teuing mah Terminator yo. Anjir. kurang ajar sia. Gablek naon rek kasawarga teh sia. Hah? Moal boga kantong macan. Nya ari agan palai uninga mah jeung demi karegregan agan. Da abdi ge yakin matak agan nya kitu teh panginten hariwang ka abdi. Nya pasti teteh. Si dek aing teh hariwang ka sia. Somohon. Ieu mah supados agan regreg. Dah teh mau Supados agan tenang. Sakieu we ti sim kuring magan. cing. Supados agan tenang. Naon sia? Supaya regreg. Sakieu supaya regreg ge magan. Naon? Leuleus agan. Waduh. Ari akana naonan? Jalma gede labu blagu.
kudu make drama atuh jadi aing ngancul. Nepi ka ngampul gitu. Nepi ka ngampul kitu majiga. Oh, kos ban serep. Lulus aing wala. Agan Lulus. Dah di kumaha bapak aing. Anakna tuh ngambak mah. Sabi agan lulus. Nah dengan celeng. Meni sare yang sautet leutik kitu ka sama. Meni saremeh ngampul teh. Mangga agan. Wala aing lulus da wala. Kumaha kan? Percaya aing ka sia wala. Percaya aing ka sia. Percaya eta mah. Sia lain jelema samanea. Tapi si dawala teh jelema 75 manea. Cageurkeun aing wala. Paras agan. Tinggi. Wah. Damang agan. Ya, sanes abdi sanes. Aduh manteu teu ngaweureun ilmu kitu. Percaya aing ka sia. Regreg mun kitu mah. Teruskeun perjuangan sia. Lamun sia bener hayang pangejong Pati Jakarta tangan beja kula cek aing. Sae mana agan. Ulah pepe jadi idinan gitu. Ulah beja di idinan. Moal agan. Itu pun adi. Aing ge nyaho kalau dari sia. Mun bangga bener-bener mah. Aing rek balik. Dah. Cageurkeun anak aing. Walau jolewas aya kitu. Kutah deui digaplok sok aing. Sok kutah. Abok enggeus Kang lah. Oke. Kutah kecil ke saremeh. Saremeh. Wala ilmu naon teh teh wala. Nyir, lamun boga ilmu kitu aing. Genah wala cik teh wala teh wala. Tanyerkeun nu jadi lanceuk. Maksudna supaya boga bandera. Supaya aing boga bandera, supaya aing dialem. Ya. Akang teh maksudna kumaha? Supaya dihormat. Jogan Gatot Kaca pangnyageukeun tapi cageurkeunna ku aing. Pepetana ku aing tah maneh nu nyageurkeunna. Drama. Embong da wala tuh da wala. Embong da wala please atuh da wala please da wala. Sekali ayeuna we gitu. Sekali we da wala sekali da wala. Isuk mau momen tadi moal. Sekali-kalina we ayeuna. Hayang boga ngaran we. Hayang boga ngaran aing teh da wala hareup pendunungan. Gitu hayang. Mung atuh da wala please da wala. Da wala please nyemah ka ujung panjenengan Rai Prabu tuh disemah ku aing da wala. Ulah da wala. Atuh sok bener da wala. Sok iya beres da wala. Utah deui ku aing mah tulus moal teu utah. Moal mah utah. Teu. Ayo keur noron butuhnya noron. Agan. Kumaha kana sana? Lulus. Dahareun atuh. Tuh, yang dahareun gitu. Ampun aing. Ampun. Hayang cager. Hayang. Eta teh abi aing. Komo aing lanceukna. Kabina-bina teuing mana teh borotot. Om kitu-kitu teuing geun bae cici kumaha aing. Ada ulah leuwih kan. Naon kumaha aing? Oh, nya mangga tetapi mau ditulur. Aduh wala dawalan teu da wala kumaha maneh. Kumaha teh wala teu sok. Aing mah boga beka. Gan. Salaresna mah eta emosi lawan teh abdi. Ya abdi. Percaya aing. Bekana ge. Lamun bener cageurkeun aing. Para cager. Hayang. Cager agan. Cager agan. Cager agan. Ngelingan gitu teh mah. Cilaka unus. Aduh. Gan. Budak tuh. Ulah nepi ka Gan. Ulah nepi ka bibirang. Cager agan tong ngawewirang aing. Cager agan. Cager. Tuh. Percaya teu. Lanceukna ye. Tingali. Hebat anjeun. Teh ilmu teh ti abdi. Agan teh. Si juri Kan bae antep.
bener janyin leres cik ayangnya leuleuskeun deui Ayang dibere ku Cina. kita akan teh bener sok leus akan leus Ulah lama. Ulah lama. leles leles Ulah nepi akan leles atuh akan teu leles 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 akan leles wih aing atuh ai ilmu kudu kitu goblok teh eta ilmu teh aing belagu turutan aing Aduh, mulia seru. rasa ampun pot aing damang akan damang wis hebat salira maha guru Oh, jong aku guru Eden. naon akan teh Kau tong ngamuridkeun kana. aku kaula murid salira rama guru itu naon akan teh kaula kataji ku ilmu reneme oh Walah. jadi akan teh kataji ku ilmu nama timalan maksudna kaula hoyong ilmu reneme opalai ingi nya aya gan hoyong mah aya palai mah mangga atuh balik di pasihan kaula mangga wuluh bagja maha guru bagja Wah, hebat pak guru jadi guru ST. moal dikoretkeun komo kadunungan nuhun maha guru kudu kitu atuh aing da mulai sieun ya aing degungkeun ka nyeri hate aing Tepok tekau boga leuwih. sok atuh aya gan palai ilmu nu mangan kedah apa kedah nanti nyumponan syaratna syaratna naon puasa teu kedah puasa ieu Wah, geus ku akang. tata pak teu kedah tos puasaan ku abdi geus ku guru ieu mah kari praktekeun ieu wungkul maksana jampena we ieu mah jampena Cumun tapi kudu apa sekali gitu bener guru Guru apa acang? kaula teh kagungan gaduh aji sabta pangrungu kaula pasti babari apa Sekeut. seget gitu nya sok atuh Sekeut panguping atuh. cobian ya muna dicobian ka sok ka abdi we gitu sok hanya ho kumaha cuk tinggal dikuagan ke ieu tapi kena apanya nya siap Apa acang kamu? belum sabta pangrungu tolong tinggal kuagan sok ieu kudu apa sekali iya ya wir yang wir yang dog jang wir yang dog jang doman ini kejar leles sakitu sakitu Enteng. enteng gitu Ya mah belum cik tulungan sabta pangrungu cik apa kaula kopi teh mau diwejan moal apa wir yang dog jang wir yang dog jang coba ini kejarkeun leles aduh wis edan hebat aing kalepas. waduh hebat aing boga aji wir yang Ulah seuri atuh. kudu kumaha ieu ka itu ieu Bisa ngarti ya. hebat nuhun maha guru Percaya. amarta begi kuat aing boga aji wir yang Wah, itu ngomong. aduh anjing yang seuri aing anjing cagerkeun deui abdi akan jagerkeunana wir yang deui beres kena wir yang dog jang wir yang dog jang coba ini kejarkeun cager aduh weh Benar. hebat maha guru hade eta ilmu kudu bisa mawana Samawana. sae kaula tiasa ulah dipake samarangan lamun aya musuh nu berat kakara pake eta sae mangga sok enem gede ini sae mangga perbios Doh. sono kene kalau teh ka guru teh tegedah Kana nak kenging maka penak deui atuh. Kangjeng Rama
Pandawa bakal lebih kuat. Kaulah Gatot Kaca boga aji wir yang wir. Lain kumaha kapangging kena. Aduh anjir. Ngena seri Kang. Kahayang teh aya musuhnya. Anu kuat. Nu kuat. Gatot Kaca make wir yang wir moto jujungkelan aing. Banyak tinggal belut. Aing lah. Nipu teh kami. Keur naon heula? Keur wir yang wir. Aduh, aing kaburu hujan itu. Iraha kebenaran di lamun aya musuh. Kang. Buat tengeunah seuri. Moal tengeunah seuri aing Gatot Kaca make wir yang wir. Musuhna nu tahu. Ulah. Boro orang kasawarga. Gatot Kaca teh sirikna abrag-abragan. Ditipu kuasna jinga meleg-meleg. Marukana laras. Ya aji wir yang wir. Asarius di sawarga Maniloka. Doh, ieu ge. Kayan sawarga Maniloka estuning genyeleng. Kawah Candra di muka ngagolang. Pangari bawa panas. Para widadari pating jalarit, para dewa pating karocea. Wayana kawah Candra di muka ngagolang. Sing horeng tanah ditingali tina kaca trenggana otipati jagat nata raja triloka. Jelas dawalan bakal lebet ka sawarga Maniloka. Atuh ieu otipati jagat nata raja triloka. Ieu ge. Ngutus kebayaning dewa Resin Rada kalayan para dewanya tapikeun ngahadang dawala supaya teu tiasa lebet ka sawarga Maniloka. Doh, Hei, para dewa sangat juata para lumanten bayarobaya. Ayo si dawala hadang ulah nepi ka asup ka sawarga Maniloka. Hadang di saluaran lawang selamatan. Ulah. Apa benar? Batra Indra. doh. Saking Tenjomaya. Ya iya. Batra Indra. Wani-wani sidawala asup ka sawarga. Wah, leres. Dimulkan pape magrama geus nimulkeun bencana di sawarga Maniloka. Pangarik bawa Para dewa. Ulah adang sidawala. Ya iya, hege. Ulah. Apa menap Batara Brahma saking tuk sila gini? Ya hiji. Keserat wani-wani asup ka sawarga Maniloka
namurukan teh kumaha dituruk wae aing dewasana edan sia leres saraka siapa menang Batara Bayu saking duh Batara Bayu Sidawala wani-wani asup asa warga disapu ku angin barat taliwawa. wah lalawara Lingi. Tingali Sidawala geus ka dieu. Dawala. Ka dieu jang. duh Ulah naon dewa geus tingali dewa di laureun selama tangkap ke kareg-reg gitu dulu euy jajar gitu kan ngajajar gitu juga geus apaleun urang rek ka dinya ada ulah dewa waspada tenang sama kape hatur agan diterima Dawala. iya para dewa teh Baik naon sakasawarga ha? sakedap ulah waka popolot Balik Desya. sakedap dah dek naon jang Dawala sama kape hatur dewa ulah dicacanak abdi mah upama ibadah siksa masih Dawala we ada abdi mah teu naon nganter wungkul akan aya nu leuwih sakti gitu sieun ya pahlawan kaberangan teh nu kieu nu kitu teteh jalma weun sakelar Walasaka paling tangan Babalan pangarusna Sanada Kantungana Kasayang Walmutna Sanada Dikantun ngarang Kasayan Moa musna alam aya Kang Wahyu Roge